Cek, asa mulus nama awak teh. Terek mulus kumaha da modalan. Resepnya ari loba duit mah bisa perawatan wae. Nya tuh, cobatan ngurusan hirup batur mah mending keneh nguruskeun awak. Heeh bener. Abg kabita ceu ih, yang perawatan siga ece. Ulah kabita da moal mampu. Abdi mah perawatan ge nurutan salib TikTok anu mararaha. Ari jang ece mah cobatan dipake perawatan, ning keneh dibelikeun kana beas. Atuh dah hayang cu abg ngurus awak keur mah hirup teripu. Awak itu kaurus tuh. Dan perawatan siga abdi mah mahal atuh. Cuma mending perawatan di imah we, tapi tong samarangan. Make body lotion anu murah, anu sok dijual dina TikTok. Nah, Kayak bisi iritasi. bikin kerek meuli ah. Bahkan kege abi marek nyobaan ah perawatan mahal siga ece. Gampang perawatan anu mahal. Bayaran lah utang. Keur naon mak? Keur nyangan hempres. Yang naon pampers? Hempres conge. Lain pampers. Oh. Nah naon gitu? Hadiah jang babagi. Budak ngora teh mere teh nyaho hempres. Hampers. Besek gitu. Besek mah irung maneh. Kos nu teu pesek we emak mah. Sakit irung juga jamur kancing oge. Bedegos ya mah kolot teh. Tapi bener kan? Heeh sih. Terus atuh mah make hampers teh digeli. Bungkus nage alus teh mah lucu. Milih dia nage ngeunas teh mah tara nusuk kana huntu. Jeung dia teh mah rek kolot rek budak raresepeun. Heeh oge nya. Komo bari ngeunah mah. Heeh. Berbagi keceriaan we atuh urang teh. Ari batur raresepeun mah. Ari meulina di mana? Di seluruh marketplace yang tersedia mah hampers milih digeli mah. Oh, heeh atuh rek meuli ah. Lain mah meuni bager. Segala hayang babagi ka batur. Hari bulan puasa mah saya teh kudu berbagi, manfaatkan bulan yang penuh berkah ini. Sok berbagi naon we, nu matak jadi pahala. Berbagi segala rupa eta teh. Heeh, ngan hiji nu ulah teh. Naon? Berbagi suami.